Mang, ayo tuh Mang, ih, Ayo ke mana aja? kamari Amang geus janji arek ngajak Ajay mani bola. Oh, heeh, poho ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ngiluan atuh di dia mandi bola. Nelo di dirinya. Heeh. Ya, ayo. Tapi kira nyokot anu heula euy. Nyokot anu ka imah. Mandi bola nyokot anu heula. Lain kuna naon. Urang penting ka situ sekalian adus di ditu. Please, Ma. Atuh moal saha adusna oge mah nya adus di mandi bola kira ieu ampun teuing. Odong-odong kumaha odong-odong aya teh odong-odong. Naik odong-odong sekalian atuh. Anu gambar Putri Duyung nih. Sarwi leuwih ti budak anjeun ieu ampun teuing. Terjadi kajai. Korea anjir mau anu kieu mah. Ngerakeun kabayang di ditu. Lain asa meni panas kieu nya hawa teh. Oh. Usum halodo bi matahari deket meureunana. Mata kurang dilalek mong gahar ludang anjir. Heuh bibi oge kasur teh kabanjur tuluy dipoe, da eta mi langsung garing. Aslina? Heeh. Aya moe korong ge garing nya nya. Heuh tapi asa lain enak panasna Lain kumaha? Da jeung sasari da eta ka dompet-dompet ge milu garing geura. Kala curhat bi arek halodo nya arek musim hujan anger dompet mah garing bi aslina ya, guys. Lain urang mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sah. Turek jadi nelayan kumaha sia teh pan urang mah di dia di perbukitan hirup oge di pesawahan jauh ka lautna ge sok rupa-rupa ieu maneh. Nama kan sok resep we jigana geuning Resepna kumaha? Mus tarik tuna nih. Anjir jabat teu kudu ka ATM sah. Anjing. Nya sabdeui wae ieu adi aing pikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah. Ai maneh cek aing ge eureunnan bae tengah akan bancet teh geura. Misal lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing. Ya, kunaonnya tukang parkir teh sok niupan piriwit. Anger anjir pertanyaan ampun teuing. Sanes teu aya pertarosan anu langkung berbobot ieu ti Teteh Manohara. Teu Penasaran we atuh da mamang. penasaran cenah ampun teuing kitu-kitu wae. Heulah dijelaskeun ku aya sok. Janten kieu nya tukang parkir kunaon niup piriwit kumargi pami niup tarompet sangsakala mah eta mah tugasna malaikat. Nya bahaya pamit tugas niup tarompet sangsakala dipasikeun ka tukang parkir mah. Nya, tiap aya nu parkir atau meureunan kiamat mah. Nya, paham? Oge nya. Oke, cenah. Lain cuy maju rongsok kasanya nu narima alus Apal urang berat. Mang Didi nu meulieun rongsok mahal mah. oh gitu. Heeh. Di Batur mah beusingan 20.000. Heeh. Di Mang Didi mah dibeli 50 tah. Urang kamari Heeh. ngajual duit logam 1000-an sakilo. Dibeli 60.000 tah. Anjing atuh rugi si teh Kosim parah aja sih ieu si teh duit 1000 logam sakilo dijual sabaraha 60.000 boa ebah parah aja palingan pangsiun tina ustadna ieu ampun teuing. Brad. Kapan samingguan di teh Brad tahun baru 2025 gini Brad. Terus rencana si Brad jeung kamonesan arek kamarana Brad, Arulina Brad. Moal ceng rek di dieu we urang mah di dinya rek kamana Aceng ari kamonesan arek di Lalembur mah Brad. Nyambut tahun baruna aceng miluan di dieu meureun Brad. nyoh atuh rek naon anjir usum hujan ceng
ya tong liliaran lah. Steka laut bisi rob. Bener teu. Ayeuna ka gunung leueur di kota banjir. Geus caricing di imah lah tahun baru ayeuna. Orang kamonesan moal ka mamana ngan arek nyieun kambing guling. Wih, mantap, Brad. Oh, atuh tahun kali bener teu taraunggal poe. Nya, Nya, Brad. Aceng erek miluan udunan malah mah, Brad. Ari kamonesan erek kambing guling mah. nya atuh arudunan atuh situ biraku teu udunan yang gratis we nya guys ya. Anjing rek udunan naon? Aceng mah bantal. Jeung selimut. Naon si teh saroceng? Make jeung udunan bantal. Rek ngadon molor ieu dia. Kapan guling nama geus aya ieu, Brad? Di kamonesan. La ilaha illallah. Ampun ting serempag deui wae saroceng. Kambing guling. Lain guguling. Kambing guling, Ceng. Kambing guling, kambing nya dibakar tapi weuteuh. Henteu dicacagan. Weuteuh, guluntungan. Diguling-guling ngebakarna. Maksudna eta kambing guling. Lain guguling saroceng. Ripuh ai saroceng ieu. Ha bisa wae ieu ya anjir ya areng batok ya. Orang malur euy. Hirup asa kieu jeung kieu we. Teuing rek iraha urang mah euy nganikmati kahirupan. Kahirupan nu ngeunah gitu. Iya, Brad. Panaya keterangan. Lamun hirup hayang seungit. Kudu gawe jeung tukang parfum. Hayang hirup ngeunah ge sarua atuh. Kudu gawe jeung bumbu dapur. Cakmin. Anjing. Terus aing kudu ngobrol jeung Masako nya, jeung Royko, jeung Pecin. Boa ebah. Parah anjir ieu. Mantan ustad. Paingan anjir pangsiun jadi ustadna. Bi, aceng mah meuni capek unggal poe sia, Bi, nungguan manuk. Kunaha meni kudu ditungguan di mah? Kapan eta, Bi? Pare aceng teh keur maju koneng, Bi, jadi kudu ditungguan. Mah aceng masalah ai tadi ditungguannya ai geus datang adon diusir eta manukna. Dasar. Tapi nya nya, Bi, kudu nama disuguhan ya, Bi. Heeh atuh. Jangan kopi. Ududna sakalian ya, Bi. Nya. Nya lah arek, Bi. Brad, geus beres rumah domba teh, Brad. Geus tadi ge isuk-isuk langsung pencit. Geus pokona mah aceng peuting ka dieu. Urang babakaran. Pokona mah nyaho santap we pokona nya aceng mah. Bener tuh. Ka dieu mah pasti, Brad. Ngan aceng mah kana domba mah teu pati, Brad. Nah, Komo, Brad, aceng mah pokona sarupaning nu sukuna opat, Brad. Aceng mah teu beuki. Kumaha atuh? Komo bangsa meja geuning, Brad. Kursi, lomari. Aceng mah tara pisan. Anjing. Nya aing heueuh we ieu. Heueuh ceng pan si laing mah lain rinyuh. Lain si laing mah. Sarua aing ge tara ceng. Ngahakan meja kursi mah. Tara aing ge teuas anjir. Nya aing heueuh we anjir saroceng ieu. Ha bisa wae ya si raru minyak ya.